Aduh, liar amat ya aing. Beteng aing nyeri. Nah, tunggu handap ge. Aduh, aing kebanyakan kan janji manis aing jadi kieu. Gaji manis dari para atasan-atasan negara jadi kieu. Tadi narik ngamakmurkeun rakyat meureunnya. Kalah mengkhianati. Subet pokoknya mah. Beli neng Ieu aing beli neng Jang. Minum lah Jang, sebenarnya. Minum sakeudeuh. Minum sakeudeuh doang. Doang sakeudeuh. Minum sakeudeuh. Minum doang sakeudeuh aing. Pelit sia. Udah amat sih minum doang. Kakak ceurik pongo. Mang, kenapa sih? Menguburkan masa lalu aing yang. Siapa masa lalu dikuburkan, dikenang masa lalu mah. Pahit. Pahit maju sih eta, kenaan eta. Aing kira takal awi ang. Jadi naon sih ganggu aing we sia. Bantuan moal. Kolot-kolot, tubuh aing kan digerek mantuan. Heeh tuh bantuannya. Ayo duitan weuh. Siapa nana untuk duit wae najis aing. Ayo nama zaman sulit, zaman aku kudu duit wae. Coba salamun ka pasar eta. Amun narik ngising sia mayar beun 2000. Bayar amat ngising mah tuh dia bisa kue digali ya. Tinggal tutupan doang. Sia pantesan bencana longsor wae mang. Orang sia sok ngising dalam tanah. Parah sia mang. Kumaha deh ya tuh sia mah zaman pabelit kieu karena duit hara rese gawe henteu naon henteu. Hai modal di kota rese sama bayar ku duit bae. Emang nage. Guna taneuh. Ayo nama sagala ribu lah. Apa nama? Umur ribu nama bangsat emang nage. Kemaina ieu teh tah aya ieu tah. PPKM teh nya. Lain bohong eta PPKM. Ieu teh pergi landang lupakan nih mah. Pan sia mah karena masalah hati goblok keur mah aing arek kuburkeun masa lalu. Mabur sekali itu. Mantung sekali itu dah. Sia. Kolot udah tadat wae. Bantuan henteu ka aing. Enggak, sakit bantuan mah. Beres karek sa ngomong rek mantuan suntas ya. Sakalawi aing. Tuh ge. Harap gak ada budak. Aduh, bosannya po ayeuna. Kunaon sih lu lupatan gitu? Aing keur ngejar harapan untuk pasti Riz. Harapan ka saha kitu sia? Atuh ka sia Riz, aing teh bogo ka sia setengah mati, tapi sia bogo ka aing setengah poe. Lah aing ngising ngadengena. Sia mengising di posto. Mang Jamal keur ngagali taneuh jeung modal, bisi arek di ditu. Udah bener sia. Ngan cebok na make kararas daek sia. Ih belegu, dadas beren bujur aing. Sia mah karak dadas bujur doang oge. Aing ye dadas hate. Lah sabodo geus lah aing balik ek modal. Kan gitu. Upload sayang. Naon moal? Senyumnya itu yang bikin aku terngiang-ngiang. Kudu kumaha atunya ieu. Hirup teh kieu wae. Buka majuan. Sia. Goblok aing mau tanggal awi malah ditendang. Barina sia membelak tangkal awina kitu. Wal mantak jadi awi. Cek saes sia. Cok aing lah nu aya ge jadi bambu. Sarua kene tolol. Aing perasaan pos jadi mah wae ang. Ieu wa semenjak adanya PPKM dan Covid-19 aing dipecat wa gawe. Ieu aing. Parah ang. Geus awat hidup sia ang. Mang, ribu ayeuna mah mang. Geuning sia di mah wae. Kamari sia pagawean sia nalaktor ieu sawah anu di ditu. Kumaha eta? Pan geus beres batur geus tanduran deui siapa pun aku ku aing dibajak deui batur geus tandur. Sia loba belutan meureun mah. Loba kamari belut nagarek maracok aing sia mah. Aju. Atuh lompat lah aing. Sia mah kolot-kolot lorangan euring nya. Teu ang aing ge.
boga bisnis sih aing. Bisnis naon ieu mang? Terus sih kira-kira daik tuh. Daek wae keur nganggur mah bisnis naon wae ge. Bener sih ya. Bener. Bener sih. Cocok teh. Anu kieu teh tah? Hah? Tarik mah. Geus sayu gaskeun keur nganggur mah. Tapi aing butuh jelema deui ang. Tenang si Eris. Cocok bener. Geus sayu teh angkeun tadi jeung Ayo mana teh. aing modal. Modal kabeneran aja angkeun. Di mana? Eta anu tadi tanu ku sieun digali. Bener sih ya. Heuh bener sebukna make kararas ya. Udah ada selama bujur batur. Heuh ka ajeun mah ayo dah. Ayo. Nu kieu teh kan bisnisna. Tengki. Ayo atuh. Ayo resep ieu bisnis kieu ya. Tunggu saduga. Au. Eris. Ih, budak. Coba sapoe mah teu merusak ketenangan hidup aing wae. Kunaon geus can modalna? Bisa aing. Rahasia kan dia. Jelaskeun mang. Aing boga bisnis tris dan ieu. Naon? Aing boleh dijar. Jelo emang aing awewe naon? Ih. Lain bisnis ki lain kan ieu. Oh, hayu atuh. Serius dah itu. Baik aing. Dari kedai tuh. Geus gaskeun daekeun mah. Hayu orang langsung nangan ieu na. Gedeung aing hemo dulu dan nya teu kuat. Baik tungguan deh itunya di pos. Gede ieu mah bisnis mangnya. Gede lah siapa. Sugan we urang sukses mang bebarengan heuh. Kudu sukses mah kudu. Euy. Aing geus menang Aing teu kuat pasukan aing. loba aing ye. Aing teu kuat aing anggar ngalamar si itu tuh. Nu tadi si Eris. Ngalamar wae. Pan ieu cita-cita mah kudu tinggi. Tinggi cenah. Bulan gitu. Sia laki itu calon masa depan aing sia kitu-kitu ge. Kalau masa depan bisa ini mah orang kita bikin bisnis heula we. Ayo atuh. Orang ingin brosur heulan. Brosur na gambar nu kieu-kieu. Pangetaman aing Kieu teh wa tah. Tah kieu nya. Heeh,